إلى حضرة خصوصا في هذا الكتاب رياض البديع شيخ محمد شيخ فاضل حسب الله الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Neraskeun kana hanca anu saterasna. Bismillahirrohmanirrohim. Amma ba'du anapun sabada maca bismillah sareng alhamdulillah sholawat sinareng salam. Payakulu mangka ngandika mangka ngucap saha alqolu anu pangsa etik-etikna ibadillahi pirang-pirang abdina Allah. Naon to'atan nyaeta to'atna, wa amalan jeung amalna, wa aksaruhum jeung anu pangloba-lobana itu ibadillah. Naon taksiron kalalaworaanana wa jalalan jeung kasalahanana. Masya Allah. Arroji anu ngarep-ngarep mirrobbihil qawiyyi mirrobbihi ti pangeranana al-qawiyyi anu maha kuat. Afwal masawi kana panghampura tina pirang-pirang kaawonanana. Muhammad Nawawil Jawi. Muhammad Nawawi tegasna Syekh Nawawi Al-Jawi nyaeta anu orang Jawa Barat atawa orang Banten. Hada ari ieu kitab na eta syarhun nyaeta syarah wajijun anu ringkes alal kitabi kana kitab al musamma anu dingaranan biriyadil badiati kalawan ngaran nyaeta Riyadul Badiah. Lil alamati karangan saha lil alamati karangan anu seueur elmuna al-hibri anu soleh amalna al-yaqdona anu nyaring akalna atawa al-yaqdona anu pinter syaihi asyaihi Muhammad Hasbullah tegasna nyaeta Syekh Muhammad Hasbullah bin Sulaiman Adamallahu moga-moga ngalanggengkeun. Adamallahu moga-moga ngalanggengkeun saha Allahu Gusti Allah alaina ka kaula sadaya wa alaihi jeung ka itu Syekh Muhammad Hasbullah al-ihsana kana midamel kaalusan iltimasahu geus nyuprih kana ieu sarah minni ti kaula ahisyafiku saha ahisyafiku dulur kaula anu mikawelas li i'anatil mubtadi pikeun nulungan ka jalma anu kakara diajar ilmu. Wasamaituhu jeung ngangaranan kaula kana ieu syarah bisimaril yainati kalawan asimaril yainati kalawan asimarul yainati hartosna nyaeta pirang-pirang buah anu arasak. Riyadil Badiati dina nyarahan kitab Riyadul Badiah.
Ari Riyadul Badiah teh nyaeta pirang-pirang kebon anu araneh gitu. Jadi Samaril Inayati teh nyaeta pirang-pirang buah anu arasak. Ari hartina Riyadul Badiah teh nyaeta pirang-pirang kebon anu araneh gitu. Wallahu jeung ka Allah al-karima anu berehan. As'alu nyuhunkeun kaula wa bi habibihi jeung kalawan kadeudeuhna al-mujtaba anu diselir ilaihi ka Allah. Atawassalu tawasul kaula ayan paakana yen moga-moga ngamanpaatkeun Gusti Allah amin. Ibadahu kalawan sabab ieu sarah hu ka pirang-pirang abdina Allah. Wayudima jeung ngalanggengkeun wayudima bihi jeung ngalanggengkeun bihi tu Allah al ifadata kalawan sabab ieu sarah kana maedahkeun. Innahu sanyana Allah alama kana perkara yasha'u anu ngarsakeun Allah eta qadirun anu kawasa wabil ijabati jeung kana ngaijabah jadirun anu nyata. Setelahnya sakitu heula, mudah-mudahan sing aya manfaatna, sing aya barokahna. Wallahu a'lam bishawab.